Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kekuatan manusia teh ku Gusti Allah geus dibagi-bagi. Aya nu kekuatan dahar jeung nginumna teh kuat samingguan. Sakali dahar saminggu. Aya nu kuat 5 poin, sakali dahar 5 poin. Aya nu kuat 3 poin, sakali dahar 3 poin. Aya nu kuat sapoe sapetingan sakali dahar. Aya nu kuat sakali dahar genep jam. Genep jam kudu dahar deui. Genep jam kudu dahar deui. Jadi sapoe sapeting 4 kali dahar. Ulah disensarikan ulah. Nu kuat nang Allah, nu teu kuat nang Allah. Tinggal orang kembali ke diri orang. Aing sapoe sabaraha kali dahar nanya. Balik ke diri orang. Oh, aing mah kumaha manggihna bae aja. Manggih isuk-isuk kuduk sikat. Berang saeutik aya sangus sikat deui. Aya deui nu mau berkat sikat deui. Aya deui nu ngariung kasorekeun sikat deui. Aya deui anak mawakeun sikat. Teu teu reureun dahar burung. Kulu wasrobu. Jadi ulah yang serikeun kana sok dahar. Loba dahar lantaran di dieu ge dijelaskeun wa kulu wasrobu. Nu ulah sote wala tusrifu. Ulah leuleui. Berbagai ulama nyaritakeun tentang wala tusrifu. Artina ulah leuleui teh hiji leuwih teuing datang ka kamangkaraan. Cara Raja Namrud. Raja Namrud dahar kudu ngeunah bae. Beres dahar, wo, nyana susurian kenyana ka WC dicolok deui. Bolol. Utah ke istirahat sakedeung dahar deui. Wo, geus susurian ke meunang mangsa saparapat jam 20 menit colok deui. Jadi hayang dahar bae blon eta. Pangeran Raja Namrud teh jadi ngaku pangeran. Nah, kos kitulah Raja Namrud. Ieu isrof ngaran. Atawa isrof teh hukum mustahid. Ngadahar sakumaha kahayang urang, ieu hayang caplok, ieu hayang caplok, ieu hayang caplok. Aya seubeuh na seubeuh ngan sakumaha kahayang diturutkeun eta ge isrof. Sarua bae. Kuduna kumaha? Sederhana. Bagi tilu cak Kangjeng Nabi di awak urang. Kokosong beteng teh bagi tilu sasulus jang dahar sasulu seperti lu deui jang cai seperti lu deui jang napas. Tah lamun urang bisa kos kitu awak teger bae. Awak sehat bae. Bagi tilu ieu awak ieu beteng seperti lu jang dahar, seperti lu jang cai, seperti lu kosongkeun. Urang mah kok kosong datang katakan malah mah dahar teh budak turun heula digejluk usah kumaha karunggoni lain leuwih teh eta mah kulu washrabu wa la tusrifu. Lamun urang nyaritakeun sejarah Syekh Maulana Hasanuddin teh manehanana ieu 3 bulan sakali daharna. Pertama datang ka Banten sabulan sakali, pamajikanna saminggu sakali daharna. Eta nyana nyindiran ka pamajikan dekirha ibadahna sia mah atuh saminggu sakali dahar bae dekirha ibadahna eta saminggu sakali ge masih disindiran keneh bae. Ambo atuh pamajikan urang mah teu bisa ngomong kumaha. Eueuh ibadahan ngan dahar mah lulu. Saminggu sakali disindiran. Mikir pamajikanana naiklah sebulan sekali. Kulantaran naik sebulan sekali Maulana Hasanuddin 3 bulan sekali. Masya Allah kali nyindiran deui dikira ibadahna teh sebulan sakali make dahar. Oh cak pamajikanana kumaha ieu. Wah ujung-ujungna Syekh Maulana Hasanuddin mah genep bulan sakali daharna. Turutan ku sia jengker sia. Ulah saturut-turut dah. Lamun aya hiji waliullah, lamun aya hiji jelema suluk, lamun aya hiji jelema ndek ibadah ka Gusti Allah,
5 poe nyanan candahar kebenaran geus 5 poe candaharnya na ngomong aduh beteung lapar amat 5 poe teu dahar nyaritakeun beteung lapar eta teh cak guruna sia ulah ibadah suluk di pasar sia cici 5 poe sia ngarasa lapar ulah suluk sia cicing di pasar dar sia eta 5 poe ge teu meunang nyebut lapar jelema deuk jadi wali mah teu meunang teu meunang geus bae urang mah pan lain 5 poe urang mah lain 5 poe isuk-isuk ngaji ngadaruduk 2 piring jeung endog 5 sagegedeg wahara kan eureun ngaji geus kieu deui bae padahal sia lapar aing 5 poe jelema ibadah ka Allah 5 poe nyebut lapar gas ulah diteruskeun seibadah cak guruna ulah diteruskeun cicing di pasar dagang sia kos kitu mah masyaallah Gusti Allah kan Sidina Umar nyekelan beteung kieu 2 poe candah kabeneran kapanggih jeung Sidina Abu Bakar Siddiq Sidina Abu Bakar Siddiq nanya ka Sidina Umar aya naon nu minta tulung jeung kunaon ieu beteung si ganjel cenah ku batu emang kunaon 2 poe teh dah kula masih 3 poe oh istri poe 3 poe kunaon iya tuh diisin Sidina Umar kieu we itu lah cek teh geus 3 poe geus pararias kapanggih jeung Sidina Ali sugan aya dahar kitu kunaon dedele tuh diganjel ku batu sabaraha poe eta Umar 2 ieu 3 kurang geus 4 poe geus atuh cek urang bebeja ka Kangjeng sugan di Kangjeng mah aya ayo datang ka Kangjeng seuri bae Kangjeng geus dibukakeun ku Kangjeng batu di dieu teh batu kula geus saminggu teu dahar cek Kangjeng geus baralik bae Masya Allah karim kos lalagaan tapi memang kos gitulah perjalanan ahli Allah Gusti Allah ngagung ai urang mah pan lain kitu urang mah sia gede amat beteung Ustaz dahar alhamdulillah ya rabbal alamin eta di kantong ieu bekal alhamdulillah aya bebekalan di dieu naon atuh lontong aya roti aya bacang aya masyaallah wah haramat ai itu tuh tas itu ge sarua itu mah bangsa roti-roti kering udah sabulanan moal seep batur mas 2, 3, 4 saminggu Kangjeng Nabi teu dahar ari ieu mah bebekalan jang saminggueun ge liwat pan jauh jasa tah urang jeung nyana ai hayang ka sorgana mah akur perjalanan jauh aduh Gusti Allah sakararisi sararisi lamun nyaritakeun tentang para wali aya anu sabulan teu dahar setengah bulan teu dahar saminggu teu dahar geus lumrah nu sapoe-sapeuting mah teu dahar teh lumrah jasa tah mah tapi Sufyan Tsauri mah Tuan Syekh Abdul Qadir nyaritakeun gina kitu Fathur Rabbani nya nama daharna gembul Sufyan Tsauri mah gembul nya nama daharna malah mun aya tamu mah kumaha dor gembul jasa beurang dahar ke sore dahar deui tapi ketika salatna ibadahna eueuh nu tanding mun geus salat bae ceurik terus-terusan salat ceurik eureun subuh kitu bae tah mah daharna gembul beurang isuk dahar beurang dahar sore dahar deui tapi lamun geus salat ceurik dadak cek Tuan Syekh Abdul Qadir ulah dituturkeun daharna ku sia nu ngaran Sufyan Tsauri mah tah tuturkeun ibadahna ku sia ai daharna ku sia katuturkeun ai salat aja urang mah pan babagi atuh dahar-daharna katuturkeun kiai itu sia odok urang nu babarina bae nuturkeun ka kesimpulanna nama nu jelasna urang ulah ujub urang ulah suuzon ka batur endek dahar bae endek biasa bae endek
eta mah urusanana urusan kebiasaan. Nu penting ibadah talukna qalbu ka Gusti Allah. Nah, nu mantak aya kiai teu naek-naek. Lantaran kabatur sudah ibadah di mana dahar malulu nyana sebenarnya lantaran puasa bae aing geus 12 tahun puasa bae cek nyana. Dahar aing masa comot. Mana bisa jelema dahar bae bisa ka Allah. Ujub moal naik-naik. Moal naik-naik. Tak urang asa ngeunah kos kieu urang bagi dahar pan. Asa kahatean gitu maksudna. Emang sia mah tolol ieu sebenarnya mah. Itu geus dibabagi. Nah, kulu silahkan dahar nu halal, wasrobu silahkan minum nu halal, masyitum sakahayang anjeun, cuman wala tusrifu ulah israf ulah leulewihi. Nu mantak cek Kangjeng Nabi iyakum wal batnah minat ta'am syarab. Sing hade maneh ulah seubeuh teuing dahar ulah seubeuh teuing nginum cek Kangjeng Nabi. Fa innaha mufsidatun lil jasad murisatun lis saqam mufsidatun anis shalah. Lantaran seubeuh dahar seubeuh nginum ngarusak kana jasad, ngawaris kana gering, jeung mumul kana salat. Coba ge urang tas magrib dahar subuh, jasa subuh nginum subuh, jasa aja ngadenge suara azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Aduh ge urang. Allahu akbar, Allahu akbar. Rokok ditenten di asma. La ilaha illallah. Teu nyaho tak la ilaha illallah. Ngan datang ka asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bareng urang. Katanya la ilaha illallah. Pemajikan nama pajar Ki Haji salat teh ka masjid. Beres di sepi ban toprak trok. Geus beres aja Ka Haji. Sudah teh ka masjid. Orenganan ambo rokok kena samping. Kabelem. Ki Haji oplok. Diudangkeun ka pojok. Haji udang. Beak ta samping tak rokok. Ye, emang geus azan, ini geus azan dia jam sabaraha. Emang teu ka masjid. Ji, azan geusan. Azan geusan. Teu nyaho, eta sebeuting dahar sebeuting minum. Atawa teu dahar teu minum sarua. Allahu akbar, Allahu akbar, teu dahar teu minum lapan. Sarua yang tadi. Sarua la ilaha illallah. Jadi urang mah lapar teuing geus. Sebeting molor. Oh bener nak. Tadi mata ke iya kumal bata minat tuam masalah pula sebeting sebenarnya sebelum ngarusak kada jasad ngawaris kada gering. Eta teh jasad teh rusak gering akibat tidak makanan. Komo ayeuna makanan kimia. Jeung mawa kesel, mawa mumul kana salat. Mantap wa alaikum bil qasdi fihi ma. Maneh kudu sedengan cek Kangjeng Nabi dahar jeung nginum teh fa inau aslahu lil jasad. Sedengan teh ieu ngabereseun kana awak wa abadu minas sarab. Jeung ngajauhan tina leulewihi. Wa anallaha ta'ala la yabghudul habras sabir. Allah pang bendu-bendueunana ka kiai nu lintu. Cek kiai sia. Atuh di dina kos kiai teh kumaha tuh? Wa innallaha la yabghudul habras sabil. Sanyana Allah bendueun jasa ka ustad ka kiai nu awakna lintuh ku dahareun maksudna. Loba dahar. Bendueun Allah. Cecak-cecak nyana jadi kiai, loba dahar komo mun teh jadi kiai asana ieu mah ye. Boga restoran masalah. Wa annar rajula la yahlaka hatta yusraba syahwatu andi. Sanyana hiji jelema bisa ngarusak, bisa rusak dirina lantaran nyana syahwatna ieu ngelehkeun kana agamana. Nah, dibere ilmu, dititipan ilmu, tapi pikiranana kana dahar bae kurang kana agama. Tapi lamun kieu mah dahar aing nginum aing jang negeran agama. Aing mah dek dahar, dek namateun Al-Qur'an, aing dek dahar dek inum dek salat aing 100 rakaat tengah penting pokona mah. Aing dek dahar dek inum nu seubeuh jang mutolaah. Eta masalah kos kitu. Tuh masalah. Ieu mah lain pan asal dahar seubeuh nginum seubeuh aju bae. Sakumaha kotok dek endoga plok 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 plok. Dingeunah-ngeunah pan anggelna kitu.
geus teu nyaho inget bumi alam. Ieu dah. Aya carita dina kitab Ajaib karangan Imam Karmani. Aya dokter Nasrani, tabib Nasrani nanya ke Ali bin Husain bin Waqid. Ya Ali, laisa fi kitabikum min ilmi tib syai'un. Kitab anjeun mah kitab Al-Qur'an eueuh nu nyaritakeun tentang ilmu kedokteran sakmet ge eueuh. Beda jeung di kitab kami Injil. Dina Injil diterangkan wal ilmu ilmani ilmul abdan wa ilmul adyan. Ilmu dua, aya ilmu patali jeung awak, ilmu kedokteran, aya ilmu patali jeung agama, syariat. Injil mah tampil dengan prima. Ku kami setelah diteliti di Al-Qur'an, laisa fi kitabikum min ilmi tib. Nu patali jeung ilmu kedokteran. Lamun nanyana ka urang heuheuhan. Tapi kulantaran nu ditanyana cucu Kangjeng Nabi Ali bin Husain bin Waqid. Begala lahu, sambarangan. Qad jama'a Allah Ta'ala tiba kullah fi nisfi ayatin min kitabih. Allah geus kumpulkeun ilmu kedokteran, seluruh ilmu kedokteran. Teu kudu loba-loba dina Al-Qur'an, sapotong ayat. Dengan sepotong ayat, seluruh ilmu kedokteran tercakup. Injil mah kudu babarabayan, iyalah, loba teuing. Hese nawarna Al-Qur'an setengah ayat, seluruh ilmu kedokteran aya. Buih. Sak dokter parah amat sih. Quran mah tampil dengan prima teu kudu ayat-ayatan cara Injil. Sapotong ayat. Gua cek tabib Nasrani, cek dokter Wamahia, coba mana ayatna? Baca kunyana. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sok dalahar maraneh kabeh untuk menjadikan kekuatan awak lain ilmu kedokteran sinaon. Wasrabu inum kumaneh minuman-minuman anu halal tapi wala tusrifu ulah loba teuing lantaran lamun loba teuing cek ilmu kedokteran ieu teh bakal nutupan kana pernapasan. Nah nu mantap kudu disedengan bae dahar seperti lu, minum seperti lu, ieu lolongkrang seperti lu. Lamun kos kitu nuturkeun Al-Qur'an seluruh manusia di alam dunia bakal sehat. Kurang kumaha ilmu kedokteran wih jaheuh jageuna. Kalau main-main dengan Al-Quran mah Masya Allah. Cek eta dokter Nasrani wala yusiu min rasulikum syai'un pitib. Ternyata nyaritakeun tentang awak patali jeung ilmu kedokteran. Mana nu nyaritakeun tentang ilmu kedokteran? Eta mangan patali jeung dahareun patali jeung inumeun eueuh nu nyaritakeun tentang patali ilmu kedokteran. Cek Ali bin Husain qad jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktiba bil fadil sirah dengan bahasa nu saeutik dicokot tina kulu wasrabu wala tusrifu timbullah ucapan Kangjeng Nabi. Wa ma naon ucapan Kangjeng Nabi? Cek Kangjeng Nabi al-maidah baitud da wal himyah rasulul da'i wa atikul badanin ma'awadak. Cukup dengan sakitu itulah ilmu kedokteran. Menang nyokot tidak kulu wasrobu wala tusrifu. Artinya kumaha cenah eta? Ngaji dong. Wah, payah teh dokter. Al-Maidah baitud da. Kadut, ieu kadut beteung tempat penyakit. Wal himyah ra'sukul dawain. Pantang ieu adalah sumber daripada obat. Wati kula badanin bere kumaneh awak na awat tahu. Naon nu geus kabiasaan ka awak ngeunahna mana silakan. Etalah jang ukuran kesehatan. Lantaran awak manusia dibagi ku Gusti Allah beda-beda. Darahna aya darah A, aya darah B, aya darah O, aya darah OTM. Macam-macam. Liwat teuing teh ilmu kedokteran. Beda-beda kekuatan anak, kadar berpikirna lain-lain, kadar awakna lain-lain, suhuna beda-beda. Aya nu akur di tempat panas, aya nu akur di tempat dingin, aya nu akur di tempat sedang.
jelema aya nu betah dina daerah tropis, aya nu betah di daerah panas, aya nu betah di daerah dingin. Sakumaha hewan, onta hayangna di nu panas bae. Ketika dibawa ka nu tiis nyana ngomong, "Tidak betah saya." Mantak otak nu aya di Bogor, nu aya di Taman Safari, eta teh kekuatanna paling genep bulan dibawa deui ka Arab, ganti deui. Nyana geus ngomong bae, "Waduh teu betah," cak nyana. Balikeun deui kula ka Arab. Teu betah nyana, lintuh dibawa ti ditu ti Arab ka dieu. Wah, ditonton kurang Indonesia gede amat, genep bulan kuru. Bawa deui. Aya numbungan jasa di negeri anu tiris hayang dinu panas bae model onta. Aya nu hayang dinu tiis bae dibawa ka nu panas mun kebo. Pernah pan kebo dibawa ka Mekah ka ditu atuh jejer retean. Aduh, cek nyana ujang gupak aing. Waduh. Teu betah moal mangi kebo di Mekah ka jeung kumaha ge moal mangi. Ujang gupak cek nyana aing. Moal hese jasa. Teu betah nya nama betahna di Cikupa. Lo jang gupak lo bacak nih di Cikupa di Bojong eta. Tah manusia ge sarua jeung hewan. Ku aya rasa kitu kieu ku ari mah. Dahar ulah lo bating lantaran ieu kadut baitudda. Coba ku ari pantangan. Naon anu henteu akur jeung diri sorangan urang boga rarasaan eta mah pokona kembalikeun ka awak masing-masing ati kula badanin maot sakumaha awak sorangan nu ngarasakeun dokter mah hanya mere jalan doang Kangjeng Nabi mere jalan nu ngarasakeun urang kembali ka urang nu mantak cek Imam Ghazali di tafsiran ti dia singa deun teh ngajaga awak lain cek dokter ngajaga awak lain cek sasa cek urang sorangan. Urang nginum, aku rente sih bun urang nginum cai tiis. Sanajan Kangjeng Nabi nganjurkeun make cai tiis eta akur ulah. Aku rente sih nginum cai panas. Lamun memang akur sanajan diulah-ulah ai akur mah nginum bae. Akur cinta sih ente lamun ngadahar daging hayam atah. Teu akur sebab akur jeung ucing ulah. Akur asak-asak mah akur, apa salah. Daging embe akur teh ka diri urang awak urang akur dahar teu akur ulah daging sapi akur teh ka urang akur ulah daging munding kitu kene akur teh akur ulah lauk perlaukan urang lamun ngadahar lagot oh ieu mah kakap teh akur ulah akur sek asal wala tusrifu ieu cumi akur teh jeung awak urang aing mah sareng ngadahar cumi be alergi atuh ulah nyiksa awak sia ai akur mah los tapi wala tusrifu kitu kene hurang aing mah lamun ngadahar hurang nu gede henteu nanaon nu leutik teh nanaon atuh aku teh sia mah leutik arana atuh manis ditafsir gede jeung leutik segala ngalam bedana kitu urang anu gede mah ngeunah sakjana ada tuh mahal tah mah aku tuh los tah mah tapi lamun teh aku atuh ulah nah contona urang kamari keur nyaba ka Yordania geus lapar beteng teh isuk-isuk tarurun di hotel teh di kamar ke tempat resepsi weuh geus dihayalkeun dahar pasti ngeunah jasa barang datang ka handap teh dahareun teh masyaallah cak nya mah meureun bagus jasa horenganan teu aya beda di masjid di Yordan kos karar itu bae nu kaluar teh potongan nu kaluar isuk-isuk teh asa gede ge koneng percis mun dibayangkeun ku urang kos eta asal deg dahar bae satu sisi beteng lapar di sisi lain pasti kapanggih jeung eta deui bener bae percis potonganna kos eta ngan dicorok doang gitu barang ngalat ya suka ngahayal setinggi akur amat ye gedena jeung koneng ngakur aku lantaran deui dahar jadi dipaksakeun ku urang sanguna teh akur jeung sangu urang sayur teh akur jeung sayur urang letahnyana jeung letah urang teu pan beda atuh tungtung nama sanajan daging sanajan sayur untung be aya anu mawa teri dicampurna jeung teri kede bae tah ieu letah akurna nu mana akurna kumaha urang Arab mah dahar jeung roti urang Arab mah korma teh dahar coba paksakeun ku urang-urang dahar korma jeung roti isuk-isuk basana jam 11 mencret kajian kumaha tuh beda tuh kan nah nu mantak ieu ati kullu badanin ba'watah sakumaha kabiasaan urang naon aku asal wala tusrifu kurang kumaha
cek alih ke dokter Nasrani kurang kumaha untuk menjaga badan. Satu, makan yang sesuai dengan badan masing-masing dan jangan terlalu melebihi. Waduh. Yang kedua adalah pakai pantangan. Kalau memang di situ gak akur dengan pedas, pantangilah pedas. Kalau memang di situ tidak akur dengan daging kambing, pantang daging kambing. Pantang. Numantak diri riadohan. Urang deka Allah mah make riado make pantang. Seluruhna pantang. Kabeh ieu hampang awak teh. Mun akur, nu teu akur mah dahar bae sih. Ulah keur zaman baheula keur ngora dongeng setik. Riado di Cirebon jeung babaturan dibere sangguna ngan sakieu doang kan. Hiji sakcomot doang magrib sacomot. Nu geus ngurandang ka sumur teh geus teu kuat. Kula mah kuat bae. Eta babaturan 10-an kageteun. Ente mah cenah kuat amat. Aing alhamdulillah. Pokoknya ku Allah mah masing-masing diberi kekuatan geus ulah saya nyana ngurandang nimba ge geus kuat teh nimba ku kulay pang nimba ke musan mang 3 poe 4 poe 5 poe saminggu teh kan ente mah cenah kuat we atuh dibere dibagi-bagi ku Gusti atuh geus lain ku bangunna ceng harau deui atuh masalah geus skala luar tah saminggu 20 hiji poe 40 poe geus skala luhur mau sehat bae Pak geus balik nyana mah karuru kula henteu nyana mah kuru tinggal tulang doang 40 poe kula henteu sehat. Bari nungguan mobil aya ente pancen depan sehat amat teh aing mah dahar sih. Pancen teu kajawan moal aing moal kanyahoan. Pan itu bisa kos kitu pan dahar ge diluluskeun bae teh ku kiai. Atuh lain deui aing mah. Aing mah dahar teu kanyahoan ku kiai. Ya aing ge nyaho kiai ge dahar. Atuh aing mah teu kompetisi jeung kiai. Ulah sok nipu awak. Aing teh inget ka ieu ati kula badan mawa tau dipaksakeun sacomot sakieu urang teu kuat ngomong pae aing entak beres tah tet meme salat isya kula mah ka warung heula geus tungguan sia di dieu ka warung dah